kabagjaan teh dumeh nu di teangan anu ngaran Asta Jingga teh panggih. Aduh gini ngantos penak anu ngaran Asikin Asta Jingga nah aing ngomong teh aing bersalah atuh. Ya. Baik. Wasapnya. Ya. Orang geros ya. Orang tongnya ke sia tongnya ke ya. Wajib disabjak mati. Kira-kira na acting wing halus. Kulantaran wing dipuji, mau ditulikeun. Cing salamet doakeun. Amin. Ayo bos. Waduh, hampuran ulah. Waduh. Alah. Sok, hayang nyaho. Aduh. Lesot kan lah. Waduh. Hayang nyaho. Karasa. Walala. Sing salamet ora. Sina wala dialungkeun. Firna stiker sayang tumampara. Asta Jingga dibongohan di ala urat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam. Iya. Uluh. Awe gua. Duduh teuing nyai anu geulis anak gua. Ieu ngan omat teh ulah dinyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Bulan dumeh sangaran. Hup. Wiyuh. Kasiri dina usik. Hebat ieu jelema. Nganu harti bener ieu Asta Jingga, tapi meureun keur nyamur. Padahal nya buah dewa mun kitu. Tapi karikat gitu dina usik lagi gitu. Rikat pisan dina usik di bawah kitu teh apal we jalan-jalan aing. Kumaha carana ieu? Hei, dulur-dulur kula. Henge. Anu geus janji nek marangan di mana aya karapet baka mantuan. Abdi. Datang. Jadi cuma bang jadi lagu ji. Hidup. Asa tahun. Ayah dah diuk lanan. Calokan dulu mana? My friend and my brother, everybody, come here. Come on.
Ancong macet cing atuh. Ini. Ya, cing ini wah baca ini diuk. Diuk. Lobana mah loba kayak kene Mas ke Purwakarta Samya pada prapta dan nera pada ingkang prapta merbayak sawontening alas warna wasana atuh kitu muhun sadayana jisima abdi nampi panyaur ti silera panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng ku kituna jisima abdi sadayana tangtos bade ngalaksanakeun karupaya apa pancen ti silera panjenengan muga-muga gara saur ganti ayeuna kene supados kahartos ieu mah hari mana cara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa cara ditabeuh aya naon jadi lagu teh aduh aya naon ieu pangna ku kalau dikumpulkan di lebah dia kaulah teh menang kabagja bisa gigirin kabagjaan kabingung nah bingung nap tah mana
mana jalmina goblok sia ditungkup ai kabagjan teh dumeh nu diteangan anu ngaran Asta Jingga teh panggih aduh gini ngantos penak anu ngaran Asikin Asta Jingga nah aing ngomong teh aing bersalah atuh kugala boy aduh da Asikin wae teh mah popotonganana Ma Ageng ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding di daerah Bogor poho ya aya anu jadi bingung na teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh dengan eta mah sangaran panginten tong digu sangaran tapi maksud mah sarua da sadayana oge jawi mah sama maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong teh awet-awet nah maka jadi awet-awet aing mah da sakieu buktina genggerong abdi data mah genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan baterai batur tadi bari wayana ulah aing nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus dileuleus dik dibawa ku haula atuh panginten lamun dibantuan mah di sanak mah ku sarina mah kamu nang gubernur raja ya sia karaja teh nyebut bebenua engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang sarana mah kamu nang bebenur raja oh bebendu suganya bebenua tapi ieu lamun si Nyai teu bogoheun gampang urang balikeun deui we urang bari duit we ya eta mah kumaha kaputusan sarira panjenengan atuh ampun eta ngomong aya parantos ka itu bareng dipujit-pujit ku urang sadayana aya sakira-kirana goreng diaduna mah urang pujit we sakitu wayana tewak ku sarana wayana gugu ku sarana euy dengan gugu di kitu waing ayo deh caeta jelema nu hayang kapake sorangan jeung kitu sora pang tarikna tapi gawe pang lenona nyata dina lebah dieu urang sadaya ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sadaya ini sadaya kitu dah nah itu goblok ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ieu teh aya anu ngaran Asta Jingga sabaraha ngaosna naon abdi gaduh pisidina mah ngan ulah nu porno aduh tobat Asta Jingga calon panganten geus aya kulini di leresan mana sabaraha urang nu maotna tobat oh kantenan kadah peser obat beli anu teh damang jauh mah dina jan hawaraw aya seueur anu mararaot patong sisirian beli kasinggung pokona urang tewak ke jelema itu nuduhan hah urang tewak wah ulah ayeuna ka sawah mah engke we datang terus abdi oge beureun ai macul mah tiasa abdi oge bawa
aya kene paculeun ampun ieu si bolotnya Kurang cangkalat. bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah tuh nya aya kana duit mah goblok sia teu budeg aya ku duit ayo nyaan ieu urang bakal dialan nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan sia dek dibikeun anu ngaran Astajinga heupe kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astajinga teh anu sabenerna kanya Raja Uing teh boga awewe geulis ngaranna Wirgining sih tapi heueuh wah buah di kolingan amun di kolingan we di kolingan moal kapercaya aing mah bodoh sia teh dek dikawinkeun dek dikieukeun tah naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia nu manehna nu jorang mah moal pek kuring elekeun heula woi geus aya woi musik sia woi wait ya di kamana sia di kamana sia di kamana di kaya acan goblok sia ngege kaing euy ngege kaing euy ya sakya ngagoler si kaing ngege ulah ngajago kaing ngedeleu anjing kejung macam dulu itu kawannya bieu jadi gini euy goblok sih goblok juga lain musuh aduh lamun babaturan dituluykeun wasapnya buat ya Allah geros ya orang tuh nyekek ya cong nyekek ya alah woi tahap ketusan jeung gara yaman kanu hanap sia Eta turunan hoan teh kitu. ndong mah kejengki ieu wit alah anjir lingas woi dapat sakit aya kampun aing euy wah tap Ari deukeut mah beunang da. Aduh, mending ngeper gitu nya euy. Wah, sakit dia. Wah, sakit. Wah, sakit. What tobat alusnya iya yang dipuji maksudnya
saya pisan kira-kira acting halus kulantaran yang dipuji mau dituliskan cing salamat doakan amin. Ampun aing Kemang Tanjung sisi gunung aduh para runung di sisi gunung aduh alah nasib nepi kaki urangnya sararea aduh jangan rezeki urang nepi kaki dulu tah sing jadi contoh lemur sorangan giwe aing ge. Pira kowe teh nya atuh. Mela anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah. Sia. Uluh pinter ngejatna euy. Wajah abeun. Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Ngepang langsung. Hah? Digalung kencing ka mana tah? Lepas berat teuing. Gagal. Nanasiban nepi kaki aing. Hartina gunung Rusi cacing mainan jatah tesaka sarbuk yang hebat luar biasa. Musik ini nyawe heula huyuh wae nya mata pulang ngajago dok. Oh ya, eta ku teneungna. Ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara. Aya soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik, saban menit, saban kicep, saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti, lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RW eta turuteun kuring. Sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum.
taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya bad nu beunghar geus kararumad nu miskin geus ceceremad tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuning pintu kehancuran nyaan tuliskeun terbieu teh paingan teunungnya gitu nya da kuring mah tuh da sanajan nya ge raja kerajaan dikuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah rasul jeung ka pangeran batin paling maha agung teh teu aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran nu iman mun ceuk bahasa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh jalma-jalma nu iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka gini eta jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lemur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon moal aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa kana seluk beluk karena adat istiadat basana istiadatna geus apa hartina teteh diterima ku masyarakat nu kitu teh matak moal silo kuring mah halus iya wait hai wait hai geus wait ya waduh hampura dola wait ya alah sok hayang nyaho aduh lesot kan lalalala woi hayang nyaho karasa walala aduh sing salamet ora sina wala dialungkeun firna stiker sayang tumampara asta nyingat dibongohan di ala urat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya tukar pasannya mana bileungeun teh pas kana urat tadina di dieu ieu aya keneh kebewirna ngabodor teh bujur tapi itu bau aing gini itu karasa aduh wayahna we wala kaulah percaya kana maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ai di bawah duanana kaulah teh ridu wah ridu jeung beurang nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amek ieu cenah meuredak kasep tapi ieu datang ka itu aduh nah rang kedut demak uleuh demek caludi can bau kelek deh jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh
dek dibawa we ku haula. Duduh teuing Nyai anu geulis anak gua. Ieu ngan omat teh ulah dinyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Bener dumeh sangaran. Hup. Wih. Leutik tapi berat ieu jelema teh. Papa. What? Yo.